Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Saparmi Maharani ti kelas 11 IPS 2. Abdi di dieu bade ngadugikeun pidato anu judulna pentingna urang ngajaga kasehatan. Langkung ti payun urang mangga urang sesarengan manjatkeun puji sinaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos maparin dina waktos ieu. Dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun pentingna ngajaga kasehatan. Urang sadaya kedah ngajaga kesehatan diri sareng ngajaga kesehatan lingkungan. Urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Misalna bersihan awak atau ibak, bersihan kuku, nikatos anu rutin. Contoh sanesna nyaeta micir runtah kana tempatna, nyiduh ulah di mana wae, batuk atanapi bersin kedah ditutupan lambena. Saupami sadidinten urang ngajaga kabersihan awak, urang bakal bersih atanapi suci tina sagala kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina diri urang. Hadirin sadaya, cikap sakitu nu kapihatur bilih aya basa nu kirang merenah mohon diapunten. Assalamualaikum warahmatullahi